pembahasan pasal mubtilatis sholat, bahwa sholat batal dengan niat memutus sholat, mendogmayong dina memutus sholat, oge kupagawean anu loba, ucapkeun dua huruf, sok sanajan eta dua huruf teh nyelap dina ngadehem, dua huruf teh nyelap dina batuk, dina bersin, dina suri, au binutkin biharbin mufhimin ayeuna, atawa mengucapkan satu huruf yang memberi faham, seperti fi, qi, ai. Au biharbin mamdudin, atawa huruf anu dipanjangkeun, li anal mamdud fil haqiqati harfani, sabab huruf anu dipanjangkeun hakikatna adalah dua huruf. Wala tabtulus salat bitalaffuzihi bil arabiyyati bi qurbatin tawaqqafat ala lafzi, teu batal salat ku ngucapkeun dengan bahasa Arab, ngucapkeun hiji ibadah an eta ibadah tawakkuf kana lapan, jiga nazar, jiga ngamerdekakeun. Nazar itu ibadah. Wong nazar itu maknanya iltizamu qurbah, menyanggupi satu ibadah. Wajib kakaula sholat, itu nazar. Saya nazar akan sholat, tapi pakai bahasa Arab. Nazartu li Zaidin bi Albin, aktu bulanan, kaula ngamerdekakeun ki bulan. Ngamerdekakeun hamba ibadah, nazar ibadah. Di mana ngamerdekakeun jeung nazar teh hiji ibadah anu tawakkuf kana lapad, artinya gak cukup hanya dalam niat, harus ada ucapan. Menawa ucapan terjadi nanti. Niat nadar ukulna teh terjadi tanpa ada ucapan, tanpa ada talaffuz. Nah, ngucapkeun ibadah, ngucapkeun ayeuna lafaz ibadah anu tawakkuf kana lafaz bersolat dengan bahasa Arab, teu batal salat. Make bahasa Indonesia mah sanajan batal, bahasa ajam batal, sanajan ayeuna ibadah batal. Bersolat make ngomong kaula nadar 1000 jam jahit, kaula nadar salat 2 rakaat, kaula nadar puasa, kaula ngamerdekakeun hamba. Batal sanajan ibadah oge. Dari bahasa ajam mah eueuh caritana nyelap dina salat. Ku bahasa ajamnya itu sudah jadi batal. Ku bahasa ajam. Tingali qauluhu bil arabiyyah. Syaratna 5, ucapkeun ibadah dina jero salat teu ngabatalkeun salat. Syaratna 5, hiji ayyakuna ma talaffadhu bihi bil arabiyyah, kudu bahasa Arab. Ayyakuna qurbatan, kudu ibadah. Ayyakhlu anit ta'lek, ulah ditaklek jeung hitab anu matak madaratkeun. Wa anta tawaqqafal qurbah ala lafzi, oge deui ibadahna memang tawakkuf kana lapan.
beda deui keur salat make kudu maca nawaitu saumagodin keur salat nawaitu saumagodin an adai fardi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala lagu ucapkeun itu keur salat make kudu ngucapkeun nawaitul i'tikaf fi hadal masjid kaula i'tikaf di ieu masjid gak boleh batal salat sanajan puasa teh ibadah sanajan i'tikaf teh ibadah karena apa ya ari nyama bener enterek ngalaksanakeun ibadah puasa jeung i'tikaf atuh mata naon sok weder niat maniat make kudu ngucapkeun da ibadah puasa mah teu tawakuf kana lapan i'tikaf teu tawakuf kana lapan nu penting iya bersolat niat i'tikaf nyatu manggan minang abdi ge ari sakalieun poho cicing di masjid can niat i'tikaf palebah keur diuk tahiyat dar niat i'tikaf nah teh jaga lah gitu wala bidu'ain jaizin oge salat teu batal ku doa anu wenang walau li goeri sok sanajan ngaduakeun batur dengan catatan bila taklikin tanpa ditaklekkeun ngadua ulah lamun bla 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 nah taklek lamun wala khitabin li makhluqin du'ana ulah aya ngakhitoban ka makhluk fatabtulu bihi ma batal salat ku sabab ngadua nu aya taklekan nu aya khitoban batal salat ku sabab ibadah anu aya taklekan anu aya khitoban bersolat ini bicara ku bahasa Arab kok mau ku bahasa Indonesia ini bicara bahasa Arab awas fokus ke bahasa Arab bersolat ngomong insyafallahu maridi fa'alayya itqu raqabah lamun Allah nyageurkeun bapak kaula nu gering misalna eusina maridi teh misal bapak mangka wajib buka kaula ngamerdekakeun hamba lah ini kan ada itqu raqabah ibadah ngamerdekakeun hamba ngan sayang digantungkeun mun Allah nyageurkeun berarti ditaklek ibadah itqu raqabahna teh ditaklekkeun kana cageurna marid tak boleh atau Allahumma gfirli in syi'ta nah maka kudu in syi'ta segala Allahumma gfirli ma yugfirli itu maka ditambahan in syi'ta wa kadza inda khitabi makhlukin oge sami ketika ngahitoban makhluk selain kangjeng Nabi mah buku dina tahiyat ge aya langsung assalamu alaika peneta alaika ka kangjeng Nabi walau ingda simaihi li dzikrihi sok sanaos nalika ngarungu kana disebut nama kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh nazartu laka bikaza bersolat ngomong gitu batal aya laka hitab rahimakallah yarhamukallah batal aya hitab laka walau li mayitin sok sanajan nu dihitoban teh mayit matak tong heran dina salat mayit sanajan mayit aya ngajelepeng di hareupeun musolli doana Allahumma gfirlahu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu da Allahumma gfir laka ka mayit padahal mayitna kan aya di hareup goler
Allahumma gfir lahu ganti we Allahumma gfir laka maksud eta hitobna ka mayit batal itu layak sholat dipakai ngahitoban hitob jelema lian nabi. Wa yusannu li musallin sulima alaih arrad bil isyarah bil yadi awir rosi walau natikun. Sunnah jangjal ma anu sholat anu diuluk salaman menjawab dengan isyarah baik memakai tangan atau dengan memakai kepala bersolat. Waalaikum angkat lu. Waalaikum beri sholat. Summa ba'dal farog beres sholat langsung weh Waalaikumsalam kan beres sholat. Jadi ke waktu sholat isyarah sunat tapi bil isyarah. Wa yajuzu raddu bi qauli alaihi salam meunang ngajawab ku bahasa alaihi salam ulah wa alaikum salam ulah alaikas salam alaihi salam tasmid jika ngaduakeun nu bersin keur salat digigireun aya nu bersin baca alhamdulillah alhamdulillah jawab urang rahimahullah ulah yarhamukallah maka hitam ulah domirna maka domir goib wali goiri musallin raddu salami tahalluli musallin bagi lian yang sholat sunat deui ngajawab uluk salam tahallulna musalli. Mang Ujang keur gogoleran nanti gigit abdi keur sholat assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi Mang Ujang jawab waalaikumsalam. Jadi lamun hente keur gogoleran deket jalma nu sholat begitu nu sholat uluk salam sholat uluk salam tahallul sholat pan ayat taharrum ayat tahallul hari takbir mah disebutna takbir taharrum karena yang tadinya halal gara-gara takbir jadi haram ai salam mah nu tadina haram menjadi halal makanya disebut salam tahallul. Bisa naon salam tahallul perbandingan jeung takbirna takbir taharrum salam tahallul. Jawab uluk salam tahallul jawab kok dijawab eta malain salam ka dewek or ari eteh pan kamari dina bab salam dina rukun salat dijelaskeun kok kamari ninganan dina ngalaksanakeun uluk salam teh sunat jang musolli di samping eta teh ngucapkeun rukun salat oge niat uluk salam ka jalma anu aya di sekitar usalam anu katuhu niatan di samping salat salam salat teh bari uluk salam kanu kenca kanu hareup kanu tukang uluk salam kadua uluk salam ka jalma-jalma ka mukmin malaikat jin jeung manusia nu aya belah kencapan kamari atos teh jawab we ngadeg walimana atosa fiha ayyah madawa yusmi anafsah oge sunat bagi orang anu bersin dina jero salat maca alhamdulillah jeung ngadengekeun supaya kadenge ku culi sorangan ya latab tulu biasirina wi tanah nuhin teu batal salat ku saeutik umpama dehem ceuk urep ngadehem sanajan kaluar huruf dina jero salat teu batal ini bicara keluar huruf enggak batal asal saeutik ligolabatin alaihi
kaseren kudu ngadehem. Jadi ngadehem anu golaba kaseret di luar ikhtiar. Jadi munculna dua huruf nanti di luar ikhtiar kaseren. Wala biasiri kalamin oge teu nanaon teu batal salat ku saeutik ngomong ceuk murep. Dua kalimat, tilu kalimat. Qala sayyuna ceuk sayyuna wa yadharu dabtul kalimat guna bil urbi urep deui wae. Bisa win aema sahwihi an kaunihi fi salat dalam keadaan si musolli poho deui keur salat bi anna sia annahu biha surahna poho rarasaan teh layut keur salat. Radu penting paham dicontohkeun atuh da salat mawahap we di tengah-tengah sholat make HP disada ngirining eta make kudu teu sadar keur sholat dasar keur ngalamun diangkat halo geus ngomong halo teh aduh ceuk hate suara hati mah aduh mah ku aing teh keur sholat berarti poho dina jero sholat teu batal kuna deui. Tapi aneh di Arab mah loba keur salat ngorek HP teh biasa abdi nempo samin di urang malah mun keur salat teh ngorek HP wah disapa bebeakan 7 turunan di Arab mah samin aing nempo kayak keur jamaah di Masjid Nabawi kararieu kita keur salat Imam Jongjon keur maca Fatihah kemudian aya disadang di SMS teh WA nyok berarti yeur ini nang nu kitu batal teu saheun teu batal salat teu batal ku WA-an salat teu batal ku Facebookan salat teu batal ku chatting. Nya naon ya da ieu mah ramo mah da. Ieu mah pagawean leutik ramo utak-utak. Nah deui. Goreng patut banget goreng patutna ge. Banget goreng patutna ge. Coba we keur atuh keur salat pirang baratu keur salat saya teh eureun teh ngorek HP teh ieu mah ngorek HP teh. Abdi salah sahiji orang anu paling teresep keur dina ririungan babaturan Istiqol ngorek HP dan sekarang hampir galib riung Ustad unggul Ustad ngarora unggul sabaya jeung abdi galak-galak masing-masing pada sibuk mereka itu rek naon atuh ngariung itu ku cenah rek kopdar ku itu ngariung teh rek musyawarah tapi masing-masing sibuk mereka langkah jalma ina dina riungan fokus karena masalah fokus dina riungan fokus muajahat hampir galib di mana tombo yo ka anggota dewan ukur di parlemen keur sidang karari kabeh teh jelema da eta teh Gustina upasiro eta loba ngorek kabeh teh da rumah saya satiran nyantai we tukang cenah keun aya da ceuli abdi mah cenah teu kaganggu lah da kaganggu teh ceuli teh ieu panonakeun HP mah da nekoran teh leuwih amak deui uing datang ka imah pamajikan jongjon we ngorek HP wae teh geus mangawang geus datang ka ieu mah aing pamajikan ngorek HP tidak menyambut dengan hangat balik deui abdi makan wasa tara loba ngomong kege nyusul
kenangan boga pamajikan bae gitu. Serius. Ketika teka harti balikan dia, balik deui kana. Udah gitu. Kunaon cenah aya tadi cenah mah gawe kurang. Nyarek naon atuh datang ka deui atuh nang mah. Nyayu cenah peupeun mah diperhatikeun pisan deungteun cenah. Itu teh gitu. Ditungtuan teh kayu. Sok atuh aya kayu. Bade memem cenah. Jadi urang teh orokan. Sok resep aya nemborok dengan leungeunna teh ki orok. Suku dikaluhurkeun. Terang ya, memang orokan. Gas ya, sok aya dekat ya. Tadi itu nama ngupahan merentah di Hambura tadi tidak terlalu memperhatikan. Pan tadi teh aya cenah aya anu nga-WA cenah itu pan bade masantrenkeun budak terus masalah tematik cenah pan ieu teh bieu di WA teh ditu aya masalah penting. Sepenting apapun datang salah kitu hayangnya wae rek ngahargaan. Kalau Anda lebih mementingkan HP, saya akan lebih mementingkan yang lain daripada kamu. Ayo gitu kan di sini. Oh, yo masuk kesel lagi gitu. Kok mau balik ka ieu mah cenah misalnya di ditu bagian ka dieu balik ka dieu datang ka dieu nyampak pamajikan teh masih keneh mulu kusunu can mandi masih kere itu ya dididik teh sampai seperti itu tak sanggeus dididik itu geus nyawan jadwal salaki iraha datang ka dieu nyampak teh bakal sineha geus geulis ieu geus geulis indungna ayeuna komong sekolah diterapkeun jadi geunaheun datang teh aya cek budak datang indungna langsung cium tangan di jero kamar ieu sunna di luar cium tangan nikmat teh mah masyaallah. Pikeun ka pas pindah pos teh inget pan kanu ieu pindah ka dieu inget ieu geus ti nu ieu zaman dun we pindah pos keur mah pindah pos keur waktu initna nu ieuna zaman dun rek inget kumaha disambut ku nu itu ku nu ayeuna seuri coba rek inget kumaha lah itu proses dahulu udah lewat itu udah lewat aing mah nyebutkeun nu lewat ayeuna mah henteu ayeuna mah henteu. Aduh cenah Cidede kunaon Cidede cenah kawing teh nyebutan teh Cidede kunaon bade memem Cidede cenah wah sok we coba awewe ge suatu saat boga salaki dan we boga anak suatu saat boga anak ketika punya anak satu wanita itu disibukkan lebih dari karena apa ketika boga anak hiji pada hakikatnya hampir rata-rata awewe dia akan mempunyai 2 baby iya baby berkumis dan baby gas tong jero teh kumaha kudu sing jero satengah masuk atau pugu-pugu atau naon tanggung gitu naon awet am kamal kan awewe geus satang ngaji berugan gua gitu nah sumam gas mana dan ka mana ieu teh dia tuh sok leungit aing mah liana sallallahu alaihi wasallam lama salama min raqatain takallama biqalilin ketika Kangjeng Nabi ayeuna uluk salam tina 2 rakaat ya kuduna 4 rakaat takallama biqalilin nyarios Kangjeng mu'taqidanil farog sabab nekadkeun ayeuna geus beres salat sahabat pipilueun deh sahabat wajabuh sahabat pada ngaromong di sahabat oge ngajawab ka Nabi di mana sahabat pada nyarios mujawizinan nus panyate geus diresalin geus dirobah geus diamandemen geus dirobah aturan panyate diganti salat duhur teh ayeuna mah jadi 2 rakaat baru arato sahabat nyara dia begitu ayeuna sadar summa banahwa
wa hum alaiha langsung melanjutkeun deui kana rakaat katilu rakaat keempat padahal dialog heula Nabi jeung aya ngobrol tuh ini berarti ada kalamin qalilin bisahwin walau nabut lana bi kalamihi al qalil lamun jalma awam nyangka samarukna salat batal ku ngomong saeutik bari poho coba sadit ya bersolat HP disadar diangkat halo teu sadar bersolat ngomong halo sadar weh batal ya tuh salat cek hati samarukna bat patakalla makasir kagok geus batal ieu tuluykeun na lapuan teh kumaha euy aing keur salat beuh aing mah batal itu naon aya naon atuh lam yudar jadi teu dihampura jadi tulus batalna wa haraja biasiri tanah nuhin li golabatin wa kalamin bisahwin kathiruhuma kajabi ku kecap saeutik ngadehem karena golabah ngomong bari poho kathiruhuma tanah nuh naloba ngomong naloba fatam tulu bikasrotihima mangka batal salat kuloba ngomong kuloba ngadehem walau mak golabatin sok sanawas bari golabah wasahwin atawa poho ari loba mah teu diham wa ma sabki lisan oge dihampura ngaluarkeun huruf ngomong teh saeutik bari sabki lisan katelanjur lisan kumaha heuh katelanjur kapleset masalah sabkul lisan teh abdi masuk ingat kana bab tolak banyak permasalahan sabkul lisan di dalam tolak kayak dina bab tolak salah sahiji anu paling sulit dari bab munakahat adalah bab tolak dibuat rumit sangat rumit dibuat simpel sebenarnya simpel dina salat sabkul lisan rek maca bismillah teuing kumaha sabkul lisan ai hate rek maca bismillah arisan kalangka maca bismalam pikiran anak ya terek balik ka Jawa naik bismalam teuing kumaha maca bismillah bismalam itu kudu bismalam aya kata lanjut au majah li tahrimihi atawa teu nyaho diharamkeun dikurbi islamin abdul nya rasup Islam samarukna dina salat teh teu nanaon ngomong wa in kana bainal muslimin sok sanajan gaul jeung muslimin ari kitu mah teu nyaho haram puguh dasarna abdul anyar asup Islam diham au bauda anil ulama atau bagus wila asup Islam nama kan ya gitulah daerah primitif eueuh ulama eueuh kiaian eueuh nu masantrenan nu pikeun ka salat ngomong teh teu nyaho batal keur salat teh biasa we di hiji lemur keur salat teh aya nu nelpon eueuh telepon di lemur nya naon berenang ngagebahkeun hayam teh biasa keur salat teh kitu dari lumur mah ngagebahkeun hayam teh keur salat mah kudu aya hayam ka masjid siu geus tuluy deui salat teu nyaho jauh ti ulama cek bahasa guru abdi mah bahasana lain jauh ti ulama jauh ti bedug anggang ti beutna anggang kadulag jauh ti bedug anggang kadulag eta we bahasa Sunda teh nah hari mau balik baca mungkin ada muludan di dia teu aing teu bisa penting kumaha dasar meureunana beda-beda keahlian jelema
bangsa paribahasa bahasa Sunda nu sok dipake mubalik Sunda tuh bahasa kabentrang kana tara bentur kana tuhur teu bisa abdi mah ngageprek kana mah ya teh ngageprek kana bebek tapi bebek Sunda berarti nya bebek Sunda ya walau salama nasian summa takallama amidan ayasiron aw jahila tahrima ma atabihi ma ilmi bitahrimi jinsil kalam aw kauni tanah nuh mubtilan ma ilmi bitarimil kalam lam tamtul lamun jalma uluk salam poho uluk salam poho can waktuna uluk salam kalaga uluk salam gitu meureun uluk salam poho teh assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah poho pada can waktuna usul uluk salam summa takallama amidan beres uluk salam teh ribut we langsung telepon puguh tadi dah keur waktu salat ge nyata inget hayang teu telepon beres uluk salam langsung muka hampe dan telepon Assalamualaikum salam gak aja ngomong tapi saeutik au jahila tahrima ma atabihi atawa dia tidak tahu diharamkeun ngomong teu nya ma ilmihi bi tahrimi jinsil kalam tapi nya diharamkeun jenis kalam ari secara umum global jenis kalam diharamkeun nyaho ngan panyate halo mah teu batal ngan panyate ngomong halo mah teu batal au kauni tanah nu mubtilan teu nyaho ngadehem teh ngabatalkeun ma ilmihi bitahrimil kalam nyaho kalam haram keur salat tapi teu nyaho ngadehem diharamkeun aya hurupan mah teu nyaho nyaho na teh ngomong we ngomong biasa panyate ngadehem mah teu batal kumaha gitu lam tabu teu batal orang tahu bahwa kalam di dalam salat ngabatalkeun tapi dia tidak tahu kalau tanah nuh ngabatalkeun padahal tanah nuh itu bagian dari kalam wong anu ngabatalkeun dina tanah nuh teh hurufna teh ya kan kumaha mun kitu lam tabu teu bi khobai zalik alal alam ya karena memang urusan samar yang orang awam teu nepi ka dinya otak oleh karena urusan samar nu nyahona hanya khusus mufassirin unggul ayeuna dihampura ka orang awam ngahaja tanah dina kayan teu nyaho yen tanah tuh na tanah nu teu ngabatalkeun sok sanajan nyaho yen kalam diharamkeun teu batal diampun batabdulu bi muftirin salat deui batal ku perkara nu ngabatalkeun puasa yang membatalkan puasa ngabatalkeun salat wasolali jawbihi anu asup kana jawab nasanajan saeutik nu nyelap dina huntu dicokel ku letah leug we dileg-leg keur salat batal da ngabatalkeun puasa sanajan saeutik wa aklu kasirin sawan wa akli kasirin sawan oge salat batal kudahar anu loba sanajan poho sanajan teu ngabatalkeun puasa keur puasa dahar sapiring poho teu batal keur salat dahar sapiring poho batal naon sababna keur salat dahar sapiring mah teu wajar atuh teh mau keur salat ngaliwat heula meuli heula beas ka warung alah lain hampuraeun dahar sapiring keur salat asaku banget sia teh eta teu sadar asaku banget
banget kan eta banget pisan kan. Keur puasa mah dihampura. Nah, teu wajar atuh da puasa mah ti subuh nepikeun ka magrib. Kaitanana puasa memang kaitanana jeung urusan teu barang dahar. Sehingga lamun poho teh mah barang dahar wajar, da sehari-hari pan osok daang. Ti isuk tepikeun ka magrib teh daang teh goreng-goreng 2 kali pan sehari-hari teh. Sehingga ketika puasa kemudian poho rarasaeun teh asa teu puasa, biasana sok ngaliwat, der ngaliwat beak sasanggu sugan wajar ai keur puasa. Salat teh piraga 5 menit. Ila teuing 7 menit teh tarawih 23 rakaat. 7 menit teh tarawih 23 rakaat jeung witir-witirna. Ila teuing 5 menit. Piraku eta dina waktu yang sesingkat itu Anda sampai lupa nepikeun ka dahar beak sapiring atau wajar teu dihampura loba. Fala wibtala'an muhamatan lamun jalma ngaleg-leg reuhak. Nazalat min rosihi anu eta reuhak teh turun tina sirah tina utek lihaddid dohir kaluar kana had dohir kaliwatan makrajha geus kana sungut berarti tah tuluy dilegleg auraikon mutanajisan atawa ngalegleg ciduh anu mutanajis karena bercampur dengan darah gusi. Wa ini biaddo sanajan bodas teu nepikeun ka berubah. Au mutagayyiron atawa ciduhna teh sudah berubah warna. Berubah warna ku beubeuremna sepah inangna. Batalat mangka batal salat. Amal aklul qalil lamun daharna dahar saeutik ceuk urep deui wae saeutik. Wala yutaqayyadu binahwi simsimah teu dikaidan ku sabiji wijen leutik teh urep we pandanganna. Min nasin ti jalma anu poho kana salat. Awas poho kana salat lain poho kana dahar teu ngabatalkeun. Poho kana salat aw jahilin ma'dzurin atawa bodoh bari bodoh nanu dihampura jiga bodoh na jalma anu anyar asup Islam hampuraeun kana wa min maglubin atawa ayeuna kalindih teh teu ka di luar ikhtiar kalegleg nyeret ka annazalat nuhamatuhu jiga reuhakna turun kana haddohir rek digulakeun rek dioek-oekeun teu beunang wae kalkah lep we asup ka jero aw jaror waikuhu bi amin atawa ciduhna mengalir begitu saja make anggleng-anglengan mamawa hiji remeh anu nyelap di antara huntuna wa qad ajaza an tamyizi majji di mana dia tidak mampu untuk membedakan mana remeh mana ciduh mengalir begitu saja karasa-karasa geus asup ka jero fala yadurrul udri nu kitu teu bahaya teu ngabatalkeun salat karena diham udur geus beres wa tabtulu bi ziyadati ruknin fi'liyin salat batal kunamahan rukun fi'li amdan kayaan ngahaja li gueri mutaba'atin lain karena anut ka imam namahan ruku batal namahan sujud batal di antara hukum namahan sujud itu adalah orang sujud sahwi ketika melakukan sujud sahwi teu niat sujud sahwi itu batal. Karena ketika tidak diniati sujud sahwi berarti dianggapnya dia menambahan sujud sholat termasuk sujud tilawah. Ketika nangtu beres baca ayat sajdah
kemudian dia akan melakukan sujud tilawah, ketika suruh prakrek turun ke anak hati kudu boga tujuan bahwa kita ini melakukan sujud tilawah. Ketika tidak ada tujuan sujud tilawah, berarti dianggapna anda tepuguh-puguh namahan sujud di nanantu. Dan sujud itu termasuk rukun pilih. Batal sholat. Ligoeli muta berarti lain karena mutabah ka imam. Lamun namahanana rukun teh karena mutabah ka imam atau batal. Bahkan dianjurkan, bahkan harus mutabah dalam konteks jamaah. Ziyadati ruku'i namahan ruku batal, au sujudi namahan sujud batal. Ada kang ruku naget tetumak ninah, wa ilam yatmain napihi sanajan tetumak ninah, datumak ninah marukun anu sejen. Wa minhu tayu kalakuan, termasuk tina nambahan rukun pilih. Qala sayhuna ayyan haniyal jalis ila antu hadiya jabatu ma amama rukbatih walau litahsili tabarruki awif tirosi al mandub. Termasuk tina namahan rukun nu ngabatalkeun salat teh dongkok na jalma anu diuk. Dongkok naon? Dongkok nepikeun katarang ngalempengan karena tempat hareupeun tur. Sok sanajan eta dongkok na teh tujuanna hayang ngarobah jadi tawarruk, ngarobahkeun suku hayang jadi ibtiros anu disunatkeun. Artinya berarti dongkok ngudag pasunatan. Da hayang ngarobahkeun suku salah nuna. Tadina kudu tawarruk kalakah ibtiros dirobah we. Tadina kudu ibtiros kalakah tawarruk dirobah we. Ai ngarobahkeunana ngarompong ka hareup. Sedangkeun ngaratakeun tarang jeung tuhur itu adalah ruku bagi orang yang duduk. Berarti namahan ruku. Seperti kieu pakai standar, pakai dongkrak. Karongkongkeun gitu. Atuh kang kitu-kitu wae make kudu dihukuman batal. Ku ente komplain ka dewek. Pan meureunan abdi teh kang ahlu sunnah. Maksud Nabi ngarobah gitu teh pan ngudag sunnah, pan sunnah ibtiros. Ai wing kalakah tawaruk. Pan sunnahna teh kang meureunan tawaruk. Ai wing ibtiros. Halus, maneh ngudag sunnah halus. Tapi ketika ngudag sunnah di sisi lain kemudian Anda melakukan pangbatalan, sing ingat kana kaidah al-mubtil la yughtafaru lil mandub. Nu ngabatalkeun teu dihampura demi ngudag anu disun. Nu ngabatalkeun bisa dihampura lamun nu diudagna wajib. Ari nu diudagna sunnah mah tuh eleh sunatna. Aya kitu ngabatalkeun udag wajib.
tiga tanah nu jelema reuhakna ngahalangan gara-gara aya reuhak ngahalangan dina sumut akhirna teu bisa ngucapkeun Fatihah. Itu bisa alternatif satu-satunya dia harus ngadehem. Bari ngadehemna teu cukup. Teu cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ehem ngabatalkeun. Ya kan? Tapi ngudag maca wajib. Nah kitu mah al-mubtil yuktafarulil wajib. Tapi aya mah pangharaman nu dihampura mudag sun. Naon? Jawab. Pangharaman dihampura untuk mudag sunnah. Pangnyotokeun. Morosotkeun jangtut. Surahkeun ku sorangan wa yuktafarul qudul yasir. Kayak. Nggak bohong di Janung. Naon Janung nggak bohong? 10 jajarkeun bisa nggak bohong? Naon? Janung kok nggak bohong? Itu lain Janung, lain poligami, lain Mayu. Dia tidak punya cita-cita dari poligaminya. Hanya sebatas ngajablay halal paling begitu. Hanya punya selingkuhan halal dan naon gak indah. Saya poligami itu punya cita-cita. Seperti halnya dulu ketika saya mencari istri yang saya yang pertama punya cita-cita. Ketika saya nikah yang kedua juga saya punya cita-cita. Bukan hanya sebatas selingkuhan halal. Muka tilu juga punya cita-cita. Wong tanah aya keneh itu di Mama Soeh cakal itu. Tinggal buat al-intisom 3 selesai. Ya, selesai. Nah, mau ujang daftar naon itu. Daftar kalau mana. Nyata mah jadi selebriti 1000. Marukan dina inbox teh teu loba gitu. Wegah nempuan lagi geus wegah. Rana deui wa yuktafarul qudul yasir. Dan kayaknya ada yang lagi menonton sekarang. Wa yuktafarul qudul yasir bi qadri jasatil istirahati qabla sujud. Dihampura diuk saeutik. Sakira-kira diuk istirahat sasubhanallaheun qabla sujud memeh sujud oge sabada sujud tilawah jeung sabada salamna imam masbuk anu lain tempat tasyahudna. Masya Allah. Salah satu rukun salat naon? Diuk. Benar? Salah satu rukun salat diuk. Tapi banyak orang anu namahan diuk. Tapi dihampura. Kok namahan diuk? Sedangkan diuk teh rukun salat, tapi dihampura. Hiji, diuk najalma sebelum sujud. 2, diuk najalma sabada sujud tilawah. 3, diuk namasbuk sabada salam imam dina tempat lian tasyahud. Itu praktek.
sujud tilawah. Udang dina sujud tilawah sunat yuk gerak lak korong komal. Nakil sunat. Sujud tilawah paling beres sujud tilawah. Saya kan bilang makanya biasa sujud tilawah saja satu istirahat. Lanjut. Nah, akabah ma'mum masbuk anu lain 4 tasawuf aya masbuk dia rakaat katilu 4 tasawuf imam dia rakaat katilu lamun abdi lain makmum kudu nabi nabi sunatan dia kata good maka saya wajib duduk nabi yang ngaranna tabah wajib duduk begitu imam salam apa yang harus saya lakukan? Berdiri langsung. Ulah di karena tuh ditutur karena imam geus. Begitu imam salam teu langsung ngantuk. Tiup naon dia kalau inasa imam salam tiup naon. Tiup mutabah imam lagi. Tiup naon ya? Berarti nambahan tiup waktu tiup lain. Mutabah lain imam lagi geus salam. Begitu imam salam yang harus dilakukan oleh makmum adalah berdiri. Kumaha lamun ayeuna aya tiup ka subhanallah henteu langsung berdiri diam ngan lamun leuwih ti subhanallah batal. Begitu si imam uluk salam kemudian si masbuk tidak langsung berdiri dihampuralah aya sebatas subhanallah. Tapi lamun saleuwihna tina subhanallah maka berarti namahan diuk anu teu dihampura anu ngabatalkeun kana salat. Ari kitu mah makmum masbukna memang tempat tasyahudna. Masbukna ku 2 rakaat berarti. Imam tasyahud akhir, makmum tasyahud awal. Andaikan si masbuk teu jadi makmum memang waktuna diuk da tasyahud awal. Begitu imam salam teu kudu si masbuk kudu langsung naik kalau enggak teu kudu. Naon sababna? Oh da aing diukkeun. Tadi mah jadi diuk bareng jeung imam teh lain murni mutabah ari kitu. Mutabah iya. Tapi da sanajan teu jadi makmum oge memang waktuna diuk da tasyahud awal. Yang jadi masalah yang harus diperhatikan oleh masbuk adalah ketika dia duduk tasyahud, di mana duduk tasyahud murni mutabaah bukan waktunya duduk. Amma wuku ziyadati sawana jalan anapun tibana eta ziyadah ngaleuwihan rukun teh poho ngaleuwihan rukun teh bodo mudhirobihi bodona bodo makdzur lain karena teu daek ngaji lain karena teu daek masantren tapi da kumaha deui anyar asup Islam tapi da kumaha deui ngaji mah ti baheula ngan teu ngarti-ngarti mending keneh jadi jelema kitu da jelema rajin kana ngaji teu ngarti-ngarti mending keneh kitu beneran loba hamburan lamun jelema ngaji beban naon kudu ngamalkeun ilmu kudu ngamalkeun ilmu beban teh gabah teh ngaran aya kitu mah ngaji teu ngarti deui salah kumaha ge terus-terusan salah diampura kudu kumaha Gusti minterkeun Gusti nu ngabodohkeun Gusti saya kan hanya menjalankan perintah saja saya disuruh ta'alus saya tahu teureun abdi ngaji teh teu ngarti bab masbuk ti baheula ge kudu kumaha wa akang diterangkeun naon tadi atuh hadiah aja batu kumaha ieu teh abdi mah Gusti teu mendingan gitu
sesuai jeung hadis inna aktsara ahlil jannah al balha teh boloho al balha teh boloho lolobana ahli surga teh jelema boloho. Maksudna boloho lain boloho tuh bisa salat acan lain maksudna boloho teh lain profesor lain kiai haji lain al-alim al-alama hanya biasa masyarakat biasa ngerti fardu ain gitu tapi soleh lolobana nu gitu masuk surga teh da barina aja kan masa etik seperti halna lolobana ahli neraka awewe dengekeun awewe gitu. Dan lalaki di surga corencang ketika saya mengerti bab head di pas istihadoh dan kemudian setelah saya mengerti saya survei terhadap wanita-wanita yang ada di sekitar saya baik anu latar belakangnya sekolah latar belakangnya ayana akademis latar belakangnya anu santri salaf dan lain sebagainya akhirnya saya dapat mempunyai kesimpulan salah satu sebab kenapa lolobana ahli neraka adalah awewe salah sajina karena awewe loba anu ninggalkeun kewajiban karena dengar di masalah nifas istihadoh. Dan itu surveinya taril. Silakan Anda survei. Anda jangan kemudian nyurvei anak-anak cewek sekolah teu kudu imah. Santri we ku Anda survei berapa persen yang mengerti terkait head nifas istihadoh. Tanu aya we mubasirot ieu aing mah wanita ruhan, cantang teh 50% nu ngarti. Top. Dandang tuh datang. Ya leuheung ari awewe mah masih kena bisa mencari alternatif. Tinggal neangan lalaki nu ngarti gitu selesai jeung awewe pertanyaan. Nah. Ya kan ieu mupasirin bertos kalalar tos. Nah, nang bayo gitu harus ya kalaga. Aduh. Anger we rek mukimin rek mupasirin geus karableg pamajikan teh anger we. Ngayen bok deui. Kang cenah punten ya dah geus kabaca baik. Bebek pamajikanana teh becerek we geus jahwa aing. Bebek meri. Kan lamun hayang Allah pati istihadoh hiji hati-hati dengan KB. Jadi lamun rek di KB lain rek nganjurkeun KB. Usahakeun cari bener KB yang cocok untuk tubuh Anda gitu. Karena aya nu cocok ku suntik, anu hati-hati bisa. Ngaran-ngaran geus di KB. Acak-acakan gitu ya guys. Ngaran-ngaran geus di KB acak-acakan. Inung sini hal itu di KB. Nih kalau tuh anakan, mending di KB alami, di KB dengan teknis, tidak dengan obat. Siapa gini? Itu normal biasa, normal aja. Jadi karena kekemu mah bukan KB itu. Kan? Ya sorogan lah jeung ka indung cenah sorogan teteh kumaha gitu cara nakabe tuh make obat ya. Kapok fungsi kabeh fungsi kabeh kan kapok kan hiji karena siklus head berubah sering istihadoh komo anu nepikeun ka ngarobah awak tidak nutina tadina demplon jadi cekik jika cekai ya teh aing abdi keur komplain ka pos 2 teh keur komplain mantokan saeutik teh pun naon ieu atuh pan aya pan ieu teh CF cenah ieu ge di susuan wae ku si Inje can ku aya nu dikeun teh ka aing deui geus eno aya kurang mantokan
Da ngeunah nu montok kan. Beneran, serius. Hidup montok. Yes. Ngan di deuleu ngeunah anu rada megang gitu. Jadi amang buka pamajikan rek tongkrongkeun atawa rek dituna dieu mah. Kan? Mending dua. Nutuna di mah nu montok, nu di mah nu megang. Siga berbi eta bitis siga patlot rek sok sieun ti palit. Kan dina bab nikah dimakruhkeun ngawin awewe anu jangkung ipis najis. Makruh. Duh, paling abdi kang jangkis. Seukeun bae da aya nu beukeun oge. Ewa mah sok tinggali. Pamajikan ajengan jangkis dan ewa. Pamajikan ajengan suruh age bayuh-yuh. Awak dengan rada marontok enak gitu susu rek luncat saparona lah suruh aja. Eleh. Yang geus beugeg pamajikan ajengan aduh karunya aing mah. Katingali pisan lain bulan mulutna gitu maksudna. Ya, nah, udah nggak ngarongong deh irung siragau. Ya, kenapa neng teh nanti tos 30 tahun, beda 10 tahun neng dia pamajikan. Jeung nu kadua saparona. Cek aya ibu mending keneh kieu jeung badan teh atau hayang montok atau hayang begang. Alus montok. Sok era papang jeung mitoha jarkeun teu diparaban. Montok mah bangga mun pamajikan urang. Montok dina hiji waktu urang ulin ka metoh teh bangga gitu menurut tinggali kasar mah kasarna anak maneh ku yang diparaban deuleu itu kasarna tuh jadi pan mitoh ge reug-reugeun bingung abdi oge mah pas abdi kawin muka dua pamajikan kebiasa keur minggu pertama ya nama normal biasa gunung lah bingung kami geusieun kemudian gunung tuh dekang akhirnya jadi awak nangga pegangan era tuh kita wah nya gara-gara sianya nunggu anak tuh jadi pegang langsung gitu kata terus we di jajalan vitamin akhirnya mun angkal kamu kimon tuh kayak nanti geus alus ya tuluy kan jadi kayak itu ka dieu kumaha bieu dugikeun ka mana bieu teh posisi sambil duduk bieu teh nya maksudna sholat amawuku ziyadah iya sholat maksudna keur duduk kade ngaronggong ka hareup batal paham teu keur sholat batal ulah ngaronggong ka hareup gitu lamun di luar sholat ngaronggong gitu teh ka hareup bisi ka rambut gitu masalahna amma wuku ziyadati sahwan aw jahlan mudhirobi palayadur ka ziyadati sunnati nawi robil yaden bi ghairi mali itu nambahan rukun dina kayaan poho atawa bodo bari bodona anu uzur eta mah teu nanaon sami teu nanaon gak apa-apa teu ngabatalkeun salat nambahan sunnah umpama ngangkat dua leungeun dina lain tempatna ngangkatkeun dua leungeun dina salat aya 4 tempat aya jelema di luar 4 tempat eta ngangkatkeun dua leungeun teu batal salatna ngangkatkeun dua leungeun jiga salatna eta non Syiah salatna Syiah mah udang tina sujud ngangkat leungeun Allahu akbar dieu aja tinggal salatna Syiah ya nggak apa-apa maksudnya nggak apa-apa tinggal batal gue ngangkat dengan eta lain sholat Syiah kemudian bener kamu pakai kadana Syiah lain berarti disebutkan bener kalau Syiahnya yang Syiah gulu kafir parah nguping Sayyidah Aisyah teh nyebatna ka Siti Aisyah bu kita kan menyebut Siti Aisyah mereka Syiah ummul mujrimin nyebutna nguping sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman urang mah aduha radhiyallahu mereka Syiah laknatullah alaihim. Coba lagi ini urusan masalah perbedaan akidah yang sudah tidak bisa ditolerir.
ruknin kauli yen kal Fatihah atawa rukun kauli jika Fatihah teu ngabatalkeun nambahan rukun kauli jika Fatihah au fi'liyin lil mutaba'ah nambahan rukun fi'li tapi karena mutaba'ah ka imam posisi jadi imam teu batal bahkan dianjurkan bahkan bisa wajib nambahan rukun ai karena mutaba'ah gaya kaan rakaat aw sajada qabla imamihi sumadaina ruku sujud sebelum imam balik deui we rek ngahaja rek poho makmum samarukna imam geus ruku geus sujud dok ruku sujud teh heula aya barang geus sujud kanyahoan imam nangtung keneh wajib eta mah balik deui kumaha mengaja nyaho imam teh keur kunut tangkeul aing ngadaguan imam kunut mah kunut daguan dina sujud we sujud teh heula aya barang geus sujud teh heula aing asa ku kieu-kieu teuing ego teh pan aing teh mah sadar we sunat balik deui lamun ngahaja sujud teh heula sunat balik deui lamun poho sujud teh heula maka wajib balik deui gara-gara kalakuan kan jadi nambahan sujud kan bakal sujud deui jeung imam padahal bieu geus manehna ngalakukeun sujud dihaja di sujud lagi offset tapi karena terikat mutaba'ah maka nambahan rukun bukan membatalkan salat tapi bisa jadi wajib bagi makmum wa tabtulu bi'tiqadi awadharni fardin muayyanin min burudiha naplan litala'ubi oge salat batal sabab nekadkeun hiji fardu tina pirang-pirang fardu salat ditekadkeun sunnah litala'ubihi ocon salat teh itu teh serius teh salat rek ibadah ka Allah atau rek deui gitu. Pagawean fardu ditekadkeun sunnah. Kumaha kang maksudna ditekadkeun sunnah? Ieu saneh. Sejak kaula abdi nekadkeun Fatihah jadi sunnah lillahi ta'ala. Itikad itu bukan karenteg gemang. Itikad karenteg, niat karenteg kita kumaha. Ingat, ngomong-ngomong masalah kritikan terkait niat karenteg, saya sering dikritisi oleh orang-orang yang sudah puluhan tahun sholat geus karolot anu semi-semi ajengan aya semi ajengan bedanya semi ajengan mah teu kungsi baheula mah santren teh teu kungsi ngan beh dieunakeun rada rajin kakolotnakeun rada rajin mingguan terus merasa ya sudah tahu ilmu baru-baru tah ayeuna di imah sok rada ngomong-ngomong agama nah itu kita semi-semi ajengan maka suarbaan biasa juga ajengan padahal teu ngarti teu kungsi masantren acan diasongan sapi nama al babalugum nah, semi ajengan itu kan semi ari jadi ajengan ngora tong sok jiga me ngora tutubruk waktu na diadukeun da peungas eta teh peungas non tanupna Kang Haji teh tiba heula salat tiba heula mingguan osok Kang Haji oge kabeh oge eueuh nu nyebutkeun yen niat teh lain kana teh kabeh oge ngarenteg kabeh sok anyang kabeh tong sok ngalawan arus hari Mang Haji di bejaan Mang Haji abdi ketika wadi publikasikan itu ngaran-ngaran yang sudah saya berani publikasikan berarti saya siap untuk bertanggung jawab. Kalau kira-kira belum berani tanggung jawab secara penuh saya nggak berani mempublikasikan. Ketika saya publikasikan berarti sudah saya
Ulangnya berulang kali. Sudah beberapa dipahami di mutolaah perbandingan itu perbandingan yaudah ada macam-macam. Paling susah ngaluarkan paham yang melawan arus itu paling susah dan paling berat. Taruhanana gede.